nyaeta pikeun ngebela saya ya negara urang ngejaga keamanan. Saya monggo jisim abdi pada ngadugikeun nyata saha-saha nu giliran nglawan jago saya marah dina danget ayeuna. Aya sabaraha poe ieu Jaya? Dina danget ayeuna nyaeta anu parantos daftar karena pendaftaran jisim abdi aya 10 jalmi. Hitung kalere mah. Hitung kalere mah. Saya mangga anu eta jelema eta anu nonton tong gandeng teuing. Entong gandeng teuing sabab ngeganggu kana sebara. Lain buru-buru gara-gara hayang lajo yo. Jauh-jauh gitu. Sabar. Ka para penitia upami tiasa nu nonton eta setrum. Oh saya mangaja. Entong gogorowokan teuing sanajan gogorowokan oge da moal namahan gaji. Tadi ge mana malah lajo da teu digawe. Ibu dikambihan. Saya marga anu parantos daftar dina pendaftaran jisim abdi ya 10 jalmi. Saya sia. Panitia perantos ngocok. Ngocok naon sia? Ngocok undian kan ulah kemana wae. Lain ngocok endog. Anu keluar nyata nomor undian 8. Saya Nyaeta Prabu Odak Setegal saking negara Ujung Meruto. Maka Odak Setegal. udah sategal jeung mereka pangalayun. Salira Udak Setegal memang kaulah Udak Setegal. Monggo. Waduh, Lela Sari beki deket tapi gegelis. Nyai doakeun papat ge. Doakeun ayang beb. Waduh. Saya maka Allah nepi ka nyoy-nyoyan ke ieu awewe abon. Halah poho yang kanu diimahi. Cik kayaknya holah gerdangu ke jangona ento acan margi aya administrasi anu teu acan dibayar ye apan kaula teh parantos daftar 20 juta eta mah uang pendaftaran Keleutik daftar ge gede atuh ieu teh. aya nu deui aya uang konsumsi Walah, yo. uang konsumsi bener sabaraha 10 juta 10 juta bener iya loba duit aing mah ya Raja Bulhar tah 10 juta babogong tambahan 5.000 baik iya pengarai Walah cair 10 juta. pengarai 100 untuk acan kaneng segoblok gara-gara nyeman ku aing ka era-era mata aing teh kieu teh sabenerapan keur sia lain aing modar pan lamun aing modar pan warisan ku sia ngan aing hirup kene nya ku aing piakeun mana jagona Nyai gelis anak apa mangga meker malam kaula nun jago saya marah diaturan lagi mangga. Wah rame euy. Wah papak jeung aing papak ah. Wah di purbu aing Di jauh jeung adina dulu. Gusti nu agung. Jauh pisan jeung adina. Mangga sate acara pitotama naprokeun panangan. Udak Setegal. Jakarta Milung iya beres. Mangga.
awas ya lamun sia eleh di podaran wae sabab lamun sia eleh aing sengsara najis aing jadi jelema sengsara awas ya Jaka Tamilung kaula jigana poe adi maneh bakal kaboyong ku kaula ari bisa membangga bener anjeun tegara kaula tega pati tega dibasakakeun tiksa kula beraja diksa pusat sakula pawangan beraja lalap yang parem jua peruka anak pedang tungkar anak pedang acim latih tegara sedang ayo
jamu Seta milung lain lawan atah-atah hutang pati berap pati hutang udah cek udah rasakan pembalasan dari temilung awas tulang aing anu rangu. Ayo, benar tamilung, baik. Namun benar-benar aku anjing lelaki langit tengah jagat. Rasakan pembelasan tai tamilung baik. Lihat modal. Udah sategas untuk acan disebat elek. Eta geus boleh kitu sia. Eta geus boleh. Margi upami jisim abdi ngetang teu iji nepi ka 10 masih kena nabru, ieu sah elehna. Sok atuh buru-buru itu sia. Siji loro telu meropot limun 5 genut genep tunuk 7 Wah, udah gede. udang daya jikana gede kene Bogo Kelelasari Bogo Kelelasari untuk eling ranyai meureun ranya dodoloan anak roroneng meureun Bogo Kelelasari no Kelelasari Bogo nyuk Bogo wani kene jago kajago lamun wani kene mayar deui wani kene kajago barulah pada kumatu ya mantap wah mantap boleh dengan awe nu hese del murangi jablay nu bakene gitu dengan iya udah sategal eleh Hidup jago hidup. hidup Jakarta milum hidup geletak penonton eta taing kami Udah jago itu. patantang anu salajengna Aja. nyaeta Prabu Bima Kendra saking negara Jonggerbah diaturanan hei jorok ieu teh ongko raja tapi jorok nyebreng di mana wae salira anu kakasih Bima Kendra aing Bima Kendra monggo ayeuna pitutup kela ulah ngomong lamun aing teu bogoh ka
Laila Sari ieu lemur diawut-awut koy. Preman gini ya. Opo iki ujug-ujug nesu. Opo. Ya, aing teh daftar teh poe kahiji. Tapi naha aing ayeuna di poe kasebetan ayeuna poe ayeuna. Hah? Aya main saja. Disogok lulian, ieu mah teu disogok-sogok. Itu aya di leluhur-leluhur. Jadi ieu mah asli. Wah, asli-asli. Waduh. Nyaho aing menang leluhur ti lulian. Nya eta mah pada diteraskeun mangga atuh entuk teu nanaon nanging uang pendaftaran angus. Jadi tuluykeun aing, dituluykeun bogo. Tak upami bogo kedah aya administrasi anu teu acan dibayar. Nyaho aing uang konsumsi, uang keamanan jeung uang kebersihan kabehna 30 juta. Tah, geus disediakeun tah, bawa. Nu penting duit. Halik. Saya mau ngomong halik. Saya dagur cari hamna si goblok. Lamun saeleh digantung wae. Nacis yang jadi semak sengsara teh nacis. Kurang ajar sia tendange atuh ulah wakal getah sarupateun. Daya teh namina teh sayembara lain milarian musuh. Kangaran sayembara teh kaituna seueur silaturahmi. Bela naon jeung naon. Kurang ajar. Kurang asap. Sekira-kira narik sari di moy. Kurang ajas. What? Asik. Yeah. Kira-kira narek sare medima we oi. Kira-kira anak ayah kabur terima euy. Ari kira-kira teu belul mah cicing digogobrok gitu kurang ajar. Ah, bener. Anak polontong na we. Ulah jo abong lemurna si goblok. Kumaha aing cenah nu gelut-gelut aing cenah riweuh. Rabongan manehna polontong euy. Polontong naon aing? Batur. Nu polontong mah sia lain aing. Ya nu polontong batur tanaon-tanaon jadi tonjokan. Setan eta. Nah, sia teh goblok nyarekan ka aing. Bohongan sianan nyarekan ka aing anjing. Setan. Kurang ajar teh nyaho aing teh raja. Laksanajan sia raja ge lu lanang poe lanang. Poe tarajian. Ngomong naon setan? Lalaunan gerali. Lalaunan ngomong teh sia teh. Sia lalaki, aing lalaki, muasieun pisan ku sia anjing belagu. Sia lamun bener-bener laki langit langan jagat turun kayak nyaho. Hah? Aya gelut teh aya turun sia. Turun. Kalah goblok. Sia mah mawa alat goblok. Siana. Mokta. Naon sia teh? Siana. Eta si cilok lawan nanti beli. Siana pemawana.
nu matak di dieu mah kudu nyuku heula kudu sasajen kudu komplit tinggal izin kafir datang pindah-pindah teuing kade kurang ajar siapa rajen menang di bantuan kujin goblok anu neme saneh jin naon nu gelo Jurik pil. kurang ajar iya Rek sare mah digogobrok. Puas, ini eleh deui. Sia teh puas. Eleh. iya Prabu Bima Kendrada can disebat eleh Eta geus ngagoler. nangi 100% eleh nah upami jisi mabdi ngetang dijin bika 10 upami mansingir nabru eleh Ece Lihat dihitung-hitung. Nepi ka digale. Li, ka panggung itu, Li. Sok. Naik, Li. Naik, Li. Terus. Li, eta bujur ke mana meni, teh. Eta bujur. ka bapak polisi upami tiasa pangnemakon Nah, siap. Tuluy balik, Li. Tong ka dedeui, Li. mun bisa mana balik ke Karawang mun tong dede anjing bina-bina teuing beki dia beki rame kaya nana saya marah nanging kaya hiji oge anu tiasa mangap mulia muka saktianana Jakarta milung itu jaring carita dan orang tenan dihantelem hiem gesan sampereun tak kurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasampeur deui. Serius Di mana? di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasa ku pangabisa kapatri ku pangareti nyatana kisabda palon lurah Semar Padranaya anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin jalaran anu tadina kulawarga Semar teh istuning dipika hormat diajen ku tatanggana malahan jadi tuladan nanging kiwari kulawarga Semar teh jadi omongan batur malahan digogoreng oge aya oge tatangga anu ngadak-ngadak pinah ti Tumaritis talin saampar sareng kulawarga Semar tapi Semar Badranaya bingung temangeh tungtung hari anu jadi cukang lantaran gara-gara putrana Semar anu cikalnya Tasra Jingga anu tadina jalma estuning
pikaresepen tukang heureuy pikayung nyeuneun nanging kiwari iasa jinga jadi hungah adat jadi jalma teu kaopan teu payaan kayaanana kadang-kadang asta jinga ngamuk di tumaritis atuh kulawarga Semar kiwari rengating penggalih kayaanana ya bulan asa dipopokan kokotor ku sia jinga saja uluh kumaha teuing kunaon anak dewek jadi kieu ayaana loh kumaha akang eta jadi ungah adat teu kaopan teu payaan ngulit bawang uluh kitu eta tatangga loba nu kasinggung tatangga loba nu karugian deul ucu gara-gara si cepot sok ngamuk deul ayaana eta teuing kunaon anak aing jadi kieu ja tara-tara ma Kakang Semar kadieu geulis bojo bapa Usiruping tadihidik ngabela katineng rasa tetangka kening tetangka ketetape tetapake dipona kedah ngajanten pantrang ya anak aya anak ulah yang kawonan sababkeun jadi pangeran puja bulan saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun doh leres sok minang kabanungan kumaha sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh semuh angin kadar tinu kawasa leres nu bakal kasorang jeung karanapan semuhun saperti anu karanapan ku uwa kiwari doh kumaha ayeuna tadi nama kulawarga uwa tadi pika hormat leres pada ngajen ka uwa teh ucu semuhun tapi ayeuna mah eta tinggal waasna doh kumaha tatangga ngajerebengan ka uwa uluh gitu malahan mah aya tatangga anu ngadak-adak pinah mung saampar jeung uwa di tumaritis di ucu uluh gitu lamun pangi jeung uwa teh mariceun beung dugi kaki dunanya heeh kunaon cenah eta gara-gara kalakuan lanceuk si lain akangna si cepot uluh kunaon eta jadi ungah adat di ucu tara-tara jadi teu kaopan teu payaan ngulit bawang eta malahan mah cenah cok bejana sok ngamuk dulu ucu uluh tapi parandene kitu ucu kumaha genteng-genteng ulah potong sanajan begeng tong digotong doh leres uwa muarek nyalah genting si cepot leres bawa meureun uwa nu jadi bapana can bisa nyontoan kanu jadi anak percanten ka uwa ye da uwa ge jelema ucu gitu tungku tempat kaleluputan tangah tempat kalelepatan doh samenit ganti saja merubah janji isu krajen teraka pake sore leres toh da moal hadeki wae meureun ucu leres ma Kakang Semar kadia geulis bojo bapa doh padami penting pada tuh tinggali kan mulai rata asik untuk saya pilih binti sok mantap
usut bangkali paribatan kusegan wayang terus kajauhna kemarin malasan langit neang asih tugas lengit semah kapihatur Kakang Badranaya ditampi mah kedaku maha anak kurang Kakang Semar ya ayeuna mama urang badami we urang talek bisi aya kahayang sia jingga timalan kaulanun linggih geulis sae kaulanun ya kasih dawala kade ketu ucu Akang, kulan itu disaur ku bapak. Nak kumaha itu. tumohon da ka kuping tadi ge ku uu Oh, nya sok atuh ka itu payunan akang. nya tadi mah geus robah Tandangan katunggaraan sama kapihatur Bapak diterima aja atau tekanton kama nyangakeun semah pangabaktos mah diterima jangan anak Bapak manas anak mah mana si cepot duka tuh mah abdi ge terang kumaha wae ye urang teh Pak Banyak ieu wae. manyak ye wae si cepot jadi ungah adat Bapak ngamuk pagaweanana Bapak Oh, paning enak. jadi tekaopan tepayaan kamari mah tuh kebon jagung anu alok anu saya widi kakarak cebes dicabutan merikna di keluarkeun adulang layangan barudak dihanap di lebak oh kanurna diguntingan kujayu-jayuna antena batur dipuih-puih popoean dihili-hilikeun tatangga teh popoean teh dihili-hilikeun kabayang aya aki-aki make lejing mengening lejing macan tihang listrik dihormat kabalna diguntingan usaha si cepot cukang anu dihanap teh di cukang para tiba nyukangan jelema ngaliwat kadinya diragaji panyekelanana dibalur ku tai coba itu tangka kalapa dihamplas terus dipelitur sok bayangkan ku bapak make bendera Persib kadieu si cepot cekai lan si cepot kadieu si dewe Alukan. naon tangning Eta aya akang gede. di mana Aka iya di kolong karena di kolong karena receh kadieu saur bapak bapakna tidak ke kolong coba tuh Pak nyangka entong ke bapak nah ada entong mah lain cek si cepot cek sia semun ebohna eta mah kadi anak masa jinga aja lami-lami asta jinga sadar kena kelepatanana bari nyurucut cai socana inghak-inghakan tekiat nandangan pelain nangis
margi kikian teh paratos ngajahetan manah nu janten ramana. Dah. Leres. Dah. Bapak, ya? Pak, kunaon si lain teh? Kunaon jang? Cari no gitu si Akang. Meni benyedung kieu kunaon jang? Kunaon Akang? Dedeteng kunaon anak king anak majang. Maapunten abdi maapunten. Kunaon jang? Kunaon aka geuning jeung goblok. Naon jeung ngamek. Sagarupa teh montong dileuwihan. Da ieu kadenya dihandap sagelo-gelona aing di mana tangka kalapa dihampelas bebel. Anu malur tai dina cukang lain aing sigareng. Akang mah katempuhan. Katempuhan butut maung ai usia. Tapi bina teuing ka aing teh. Ada sugan teh aka gadeng si goblok. Kunaon jang? Sok beakeun heula ceurigna jang. Kabingung teu manghitung kasusah teu daek bisa ulung ati baringung teu beunang dibeberan. Payus mun silih elingan pantes mun silih hargaan tandana silih ajenan dumasar kemanusaan Ngarajengan ngopi Bung Gusti anu kagungan mugi maparin pitulung teh Angel mugi maparin pitulung sirenekeun kalbu nu bingung tepihkeun lakon nu linglung Bos Agung JS tepihkeun laku nu linglung Gusti nu muka Gusti anu kagungan daya anu Bukti gandrung hirup nanjung ngembang tanjung Pak Haji datang conde ngembang tanjung mawakil nari muji syukur ka Yang Agung ka Gusti nu Maha Suci anu mere kanikmatan ka jalma jalma di dunya Pak Haji Kodara Cicadas Karawang anu dimuliakeun Gusti ieu
Semar ya winangun semar kuncung dan semar ya winangun semar kuncung bakuning alam Siti bentar Kang Putra ya Kang Putra ulah waka suka seri lamun can pangih jeung jati diri taya teh kata-kata teh anu aya patula jeung patalina jeung kajadian silaing tah silaing teh ayeuna keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di Baleli datang oranyaan di Tenggelan rumaos Pak rumasa rumaos dewek marek mempersoalkeun kalakuan si laing anu geus katukang anu geus mah geus bisi kena ku paribasa nu borok di rorojok ngan meureunan dewek teh kudu apa da dewek teh burung palung bodoh gelo ge bapak si laing dewek teh kudu apa sabab naon hakim geus netepkeun sagarupa kajadian mau jadi tanpa sabab dewek teh hayang apa jang kunaon si laing teh jadi kieu nanaonan si laing teh jang baik kira nyarita bisi si laing aya kahayang lamun aya kahayang anu kadada anu kaduga mah ku dewek dilaksanakeun lamun teu mah wayahna da kahayang dewek saperti kieu kunaon jangan anak mah kunaon atuh aka Bapak jang satu acana jisi abdi hapunten tidak sabudaya kelepatan abdi ageng coba wonten alit Pak abdi yakin kelakuan abdi teh paratos ngajeuheutan manah Bapak gubrageun pangampura ka abdi Pak margi pangeran bara ka hampura eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana abdi alim kangkakan dina jurang katunggaraan gara-gara ku bapa teh dihampura oge ku emak dihampura jang ku bapa cu anak king anak bapa diapunten anak king anak majang Hutan hampura. Dedeh teing anak king anak mas tajinga. Papunten abdi Pak dihampura jang. Yang naon? Hari kakuring rek mentang hampura geus sudi goblok. Balik ge sia mentang hampura ka aing. Kunaon jang jadi kieu teh? Hayang lampuan kamar. Bisi hayang tarompet ke keur tahun baru. Bisi hayang jagong keur tahun baru. Lain eta deula. Naon atuh jang? Bisi hayang ngecat kamar. Terima ke stiker itu kan. Lain da wala kabar di mana goblok si teh. Lain eta kunaon? Ari ngawitan nama Pak
Numawi abdi kieu teh mimitina mah abdi teh ngimpen Bapak. Abdi teh ngimpi naon jang? Ngimpen naon ah? Dina impian teh abdi teh papenak jeung hiji istri. Abdi teh nuju ameng di Patamanan. Kemang-kemang warna-warni di papaes malarepantes. Di tengah taman teh aya kolam. Yumuhun Pak. Di tengah kolam teh aya air mancret. Air mancur sakedik da Pak mancretna kepenet. Masih lain we. Dina eta kolam teh seueur teh lauk, loba lauk, sumuhun, lauk naon? Aya mujahidin. Mujair, tah eta Pak. Aya lauk mus. Mas. Da eta Pak. Aya lauk betekok. Betok. Aya lauk lili, lele. Liliki. Aya lauk tabrakan, tarabakan. Tuluy. Abdi teh karaos ye, Pak. Dina taman teh abdi teh syukur dikucuprakeun kana cai balong. Nah, langeor teh Bapak aya orai mangaleor. Langeor teh pati palewetan aya istri meuni geulis teh Bapak. Aya istri geulis. Sumuhun eta istri teh Pak ngangge acuk kayas, make baju kayas, sumuhun, make karemong kayas, make lipen kayas, ngangge blush on teh kayas, ngangge samping na kayas, ngangge selop kayas. Belengeh teh seuri huntuna oge kayas Bapak. Sia teh ieu teh jelema atawa cet belenggu. Mun kabeh kayas. Jelema teh gaes kieu. Icing da ulah ngaranna gawe ngimpi. Tuluy. Ta eta istri teh nyampurkeun ka abdi bari ngagabrug Bapak. Awewe teh sumuhun Pak ngagabrug ka abdi meuni pageuh teh Pak. Abdi digabrug ku manehna engkang tos lami teu penak sareng engkang. Abdi teh bogoh pisan ka engkang. Eta istri teh da abdi teh norma sana jadina impian Pak. Ku abdi teh digabrug deui we Pak. Tuluy. Sok cenah akang geura janji akang moal kagungan istri upami sanes ka abdi. Da abdi ge kitu akang moal kagungan caroge upami sanes ka akang. Tuluy. Neng cek akang teh akang moal janji moal gaduh istri upami sanes ka Neng. Dikitukeun teh beuki pageuh Pak rangkulanana. Ya pasti. Tuluy. Lami-lami manehna tangah abdi tungkul. Tuluy. Lami-lami Bapak bibir abdi dikenyot Bapak. Nu kitu nama sensor. Hayang kacai. Naon kacai ari apa? Hayalah. Tuluy. Tah abdi teh patali janji sareng eta istri teh Pak. Tuluy. Indiaan apa abdi teh dina impian teh? Indiaan. Sumuhun. Indian teh kumaha? Nya lompatan gitu lamun kalaresan aya hujan hari teh lompatan. Disentrungkeun manehna teh ku abdi lalaunan ari manehna ka abdi tarik. Nyuntrungkeun teh surung abdi teh disuruhkeun kejebur teh abdi kana kolam. Barang tinggi jebur, barang abdi hudang, lagrag tidak dipan, Bapak. Tak mata abdi kikian teh bisa bener nama abdi teh kaduhung hudang, Bapak. Hayang dina impian Abdi teh inget wae kaya awewe Pak, lami-lami salarasna Pak, mata abdi kikian teh hayang kawin, Bapak. Hayang kawin? Sumuhun, Bapak. Ayana. Aduh aya anak king anak bapaknya. Geningan
Pan selain tenor majang hayang kawin jang tereh jadi nini mah Pagya eta. Kakang Semar tereh jadi aki kuring tereh jadi uyut enak tuh seteh hayang kawin make jeung nyusakeun salarea ngadenge naga aing bingah amarwata suta bingah ka giri-giri garawak sabalaka hayang ka urang mana si lain kawin teh hayaan Iya jadi babateh anak mah yang kawin anak manuhun tereh jadi aki Ya terus guys incu. dia tereh ngais incu Ya ulah. anjir mancek aing normal Ane digalai. hayang kawin disangka teu normal salila itu. hayang kasaha kawin teh jang tapi teh hoyong kawin teh kanu aya dina impian eta teh sumuhun saha piminantueun bapa teh cu Adeh cobi akal. nah urang babakan situ sanes Pak urang tarik kolot sugan Ya eta meureun. sanes Pak Boh. urang Cipeun euy Dinya ada garelis dinya mah meureun. garelis urang dinya mah lain deui heula saha anu aya dina impian Pak saha eta teh jang bapa mah panginten pernah teh suan ka ieu istri teh suan teh naon sumun suan itu ka bapa teh ua odewe ka ieu awewe teh suan sumuhun na anak saha saha ngaranna namina teh Pak Laila Sari sumuhun anak saha putra Mang Togog teh jo mantri Pak Loh. Mahawa. anak saha anak putra Mang Togog anak si Togog Ya eta geuning. sumuhun Pak aya bagja teu daulat Kah kumaha wa? kunaon Kakang Semar naon Pak jang Pak ngimpi jang ngaranna ge ngimpi ari ngimpi teh kadang-kadang kembang nasare maksud bapak teh kumaha eta mah ngimpi cu cing inget jang iblis ngagoda manusia teh rupa-rupa aya nu ngadohin bungklekan aya nu kucewas kecewis kana hate aya oge anu ngaliwatan impian tah si lain teh ayeuna teh keur digoda ku iblis kaliwatan impian tungtung napan kalakuan si lain teh bale Ya. nah eta teh impian juga ulah jang ulah digugu eta teh ngimpi jang sumuhun Pak dari na impian teh Pak Laila Sari teh bogoheun ka abdi heuh eta mah dina impian ulah atuh urang kawinkeun wae Kakang Semar ulah nah maka jeung ulah hari bapak nah ieu bapak make ulah pan itu teh putrana Mang Togog heuh ku anak si Togog nah da sanes batur Pak ngajedog seri kapret ku aing ulah jang sok ku dewek rek dikawinkeun asal ulah ka anak si Togog Ulah kadinya meureun akal. rek ka Nyi Iros rek ka Nyi Mimin rek ka Nyi Mumun Mereka pegawai pabrik ya loba tuh Kak. rek ka Nyi Mala rek ka Neng Maya Ada neng pipi aya. sok ku bapak dikawinkeun asa ulah ka anak si Togog naon Pak make jeung ulah ka anak Mang Togog da bibogoh lagi kadinya montong Sana naon teu wa? ngana panginten Pak kudu aya lesanana kunaon atuh teh Kakang Semar bae kaharti ku salarea Leres ulah. jadi ngagibah aing Pada telepat paham wah. naon supados telepat hartos ka Kakang Semar Ari si Togog teh adi aing
Sumun Pak Abdi ge terang. Heeh. Tah aing teh apa karena sifat jeung karakter tabiat si Togog. Tileutik aing. Si Togog mah mandang ka bejelema teh lain mandang kana kamanusiaanana. Tapi si Togog mah mandang ka diri batur teh ka jelema mandang kana harta kakayaanana. Pidunya matre cek bahasa kiwari mah. Piduit. Tah ayeuna bayangkeun ku si lain. Anakna Laila Sari dipikahayan ku sia anak aing. Anak raja naon raja sangsara kabayang ku si lain sia ngalamar ka si Togog sia dihina aing menyerina ngarti atuh naha urang cobian si Togog dicobian kumaha atuh kene bapak urang cobian ngedog Pak abdi teh yang kanak Mang Togog montong. Ai. Neangan deui salian teh anak si Togog. Hah? Disadang ngeloba keneh. Da abdi pa sanajan loba keur gantina mu acara sareng Laila Syari, Pak. Cinta mati abdi ka Laila Syari teh, Pak. Margi anu susah teh lain berdamai dengan keadaan tapi berdamai dengan perasaan, Pak. Cie. Ulah ya, ulah. Abdi yang kawin kanak Mang Togog, Pak. Montong. Cinga gugu, kain cinga gugu. Aing teh nya, asa teh nya. Ulah kamalina anteng benut teh ka Kang Semar bilih asam urat jadi deui. Ulah aja. Pak, abdi mah izin ku cai, Pak. Naon era ku cai? Cai mah di Bandung jeung di Batan balik di Katongoh leuwih hade caah leleberan, Pak. Demi cinta ka Laila Syari, apapun yang akan terjadi akan aku lalui, Pak. Harungan kan dilewati gitu kan. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, Pak. Coba pangaruh awewe nepi ka kieu. Cek dewek bieu sia rek kasasaha ku aing diantir tapi sia yang kanak si Togog montok. Jelema napi duit bapak mah panginteng da jelema teh Pak aya husnul khotimah alus katungtungnakeun boa-boa Mang Togog ayeuna mah bager aing nu leuwih hafal Pak idinan Pak biayang kadak Mang Togog Pak montong ai babatung sia sia gugu kain ayeuna maaf dimuat sangga kuku ka bapak punten Pak. Ai. Pak. Nanaonan teh ka Kang Semar teh nanaonan? Dawala. Kakak aing di Ciduhan dawala. Cing sabar aka lain sabar dawala bau dawala. Susut. Jeung bau puteuy. Susut atuh. Nah, da aing ngadahar bonteng sia goblok. Montong sia. Tawiyos Pak, abdi mah geus dewasa, geus gede eukeur, abdi rek milarian kahirupan abdi sorangan, Pak. Sanes abdi teu ngagugu ka Bapak. Bener sia teh rek maksakeun. Sumuhun Pak. Pek. Bapak ngawidian, lain ngawidian jing. Tuturkeun hawa nafsu si lain. Tuturkeun kahayang si lain. Ngan syaratna
si lain tim mimiti ayeuna nepi ka hareup montong mantok di kagogobrogai. Irit. Nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan cicing. Irit. Irit bade Pak. Dawala pileleyan dawala. Bina ka BSI si Akang. Pileleyan dawala bisa aing teu balik deui. Ulah luluasanana. Bae nang geus gede atuh. Bisa aing pindah rombongan dawala. Bisi pina ka BSI Akang. Ampura dosa aing dawala. Sami-sami aka mihape bapa jeung emak bisi wanu ngalakeun cai pangalakeun ku si laing. Mihape si gareng dawala ulah ngelem wae. Lomongan eta. Parwara. Mihape kukutan dewek dawala naon bulk. Puncak edan. Nya aka ulah luluasanan dawala bapak permios mah hayo ini Pak nanaonan Kakang Semar teh cicing mah cicing enet Pak Si gareng. Uy Kang tuh. Segala dibawa. dodo teuing ngalancek aing meni segala dibawa anjir casan aing digubung Keur hiji-hijina deui teh. Kita ulah unggul eta. Boga HP mah. nanaonan ieu teh bapak teh naon sia rek manglawan jeung si lain rek ngabela nya disebut ngabela pantes abdi makalan ceukna naon ieu teh abdi teh bapak teu ngartos Pak naon sia ya ulah waka popolotot atuh Santai sih. era ku tatangga keur mah urang teh dipika geuleuh ayeuna gogorowokan kieu naon abdi mah bade naroskeun ka bapak hiji naon si cepot laras putra bapak naon sia nya kitu waler we laras si cepot teh putra bapak heuh pituin asli naon sia maksudna upami laras si cepot putra bapak naon punten Pak Si cobi Akang ieu teh keuna ku paribasa mata. paribasa naon teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur maksud si lain upami leres si cepot putra bapak tadi disebatkeun ari anak mah kumakolot Wong tua ada si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beunghar pangihna dina impian di sim abdi bade naroskeun naon ari emak putri saha beres jang beres naon maksudna waler we emak putri saha anak raja gelis ya gelis mata kain bogoh ge sia teh malawan keuleuh ngajeng sia lamun nyarek naon sok tah lamun kitu carana irit sia tuturkeun lanceuk sia irit adok nah bari nage tabina-bina teuing anak hayang kawin batur mah dinangna dinengnek ka anak teh mah diusir dukung batur mah. ngabelaan kumaha anak hayang kawin teh ieu mah nganu dicarekan diusir mikir budayut enit adok mah parmios mah
ulah luasan nanjang sawios mah diusir ku entong jaluna ye bina-bina teuing teu gablek bapak ge paduli teuing inet odok nah bari naga aing mah hayo init odok aturan aja dong wae teu boga ongkos bina-bina teuing aing mah jadi jelema kagok